Capung yang kuning gak nongol lagi, nggak tahu pergi kemana. Karang abu weh, lain buru-buru geraya tuh darengit melipat nyamuk ya. Nah, gitu. Langsung loba alasan, engke tong loba simpang-simpang, kasih sarinyo segala rupa saruana kamari ge geuningan musuk nyebut kenek bisnis. He buru-buru. Maknya lalaki beli Nya saha deui buru-buru. 5.000 deh. Mungkin bae we na we eta tamahan kitu. Buru tong loba simpang-simpang nya. Kang. Dengan pagawean atuh geura ulah cicing di imah. Pegawaian kemana ke hara rese apan ke kalarieu Nya buru-buru ikhtiar nengan atunya di cicingan wae mah moal meunang. apan geus kamari ge isi kosim bisnis apan hara rese Bisnis naon bisnis busuk maneh mah. bejakeun mau hayam heula ka pasar isi kosim Ai cik si kosin geuninganan kamari bisnis HP. isi kosim mah pohoan maksudna teh hayam lain HP isi kosim kan pohoan jelema na Ai teh gini ka pamajikan lagi ngomong gitu. heuh eta pohoan kudu dimaklum isi kosim mah pohoan kamar Nanya antara HP jeung hayam kan jauh jauh. saya teh hidang kosim pohoan eta mengheliurkeun makana urang mah bener ka pasar Terus bawa hayam si kosim Terus? hari si hayam teh aya nu meuli terus 50.000 dijual teh tilu mah teu salah si kosim terus tah dianjuk anjuk heeh jelema teh emang menang dianjuk. bikeun we urang lah urang buru-buru yang musik teh pan hiburan atuh hiburan Hiburan ge can menang duit gampang hiburan hayam mah. teh tilu teh dicokot dikarek dibayar hiji engke we cenah nu dua ini dibikeun ku si kosim teh cing Nya mun eta alamat di mana teh nu nganjuk hayamna. engke coba panggil di pasar cenah ka pasar Ini pada gelo we. kenal Ya bonjek jelema teh nipu mayar hayam tilu duit teh hiji. sim ieu hayam laguan heula urang ka anu teh nyokot hang ka malu teh urang ka dieu heula cenah teh heueuh aing urang ka dieu teh si mana hayam enggak si kosim mesti dijual ari cenah teh ke bayar hiji 50 ke balik di ka pasar ka dinu dua dina dumuk teh hidang banyak eta geus bae bawa Ai gawe terus eta meureun kumaha urusan engke. oke cenah balik di ka pasar Urang mun aku si kosim ditanyakeun hayam apa HP. heeh gitu kan ini memang seperti hampir Tapi amanah penjara sehari aman ya heula akan teh usaha atuh lamun misalkan ada barang butuh terpitrah urang teh bersakot we ge mah nya kudu ngandalkeun we urang. teh lebaran Baju budak, baju maneh, Oh, baju iya, iya. urang. Khususnya kan ke pandemi jadi lah mau misalkan lebaran sama ke baju anyar ge dimaklum da usumna keur kararieu jadi semua aya lebaran Makanya mau aya lebaran, ya lebaran mah anger ya lebaran. aya lebaran cuman urang di ari mah baju bubul we terus tong panas ku batur tenang Ai urang mah teu panas ku baturna tapi karunya budak. Ai urang mau lebaran ditara meuli baju. udang kira usahakeun tenang urang neangan unyam-unyem Atuh akan gara atuh inisiatif dagang naon atuh gitu. apa teu Pak Haji Rosad Pak Haji Rosad banar Heeh, apa kunaon? ke akang rekainya unyam-unyem Ih, ngerakeun di rek dieu mawa kopi mah. rek mawa kopi rek mawa cengkeh kayaknya tujuan Kopi di mana, cengkeh di mana? rek nanya si kosim tenang Di saha? bisnis Udah aya modal mere bisnis teh. tapi makanya engke tenang pokoknya mah Tenang kumaha? lain urang Embong. geuning disaur Heula kagok. ya makana neng sabar kena ikhtiaran Ya, ikhtiar wae. salam hei kemana sih ke warung kadi dia dia mau naon Ih, Kang Kosim. itu tempat tunung geus mah geus Rujit, bisnis ngal beungeut lah, rujit. Teh mana Beli dahareun di titah persiapan sahur oh di titah urang oh nya di titah lah. Majikan. ya dengan gambar dicarikan ya mana Teu atuh. bicara kanan ya Teu. hah Pabari pamajikan mah ngerayu saeutik langsung. jangan disusukan oh bau pokoknya mah hari ngaranang guseup mah da
hobi ya saya. Nanti kan resep. Jelas tak tuh. Makanya ada kenyawan di majikan. Ulah kudu pindah tidinya kayak mah. Oke, siap. Mohon. Ya, yang itu lah. Ini pemajikan orang ngomong. Ayam masalah ayam. Punya bisnis kan. Bisnis naon bisnis ayam loh. Nah, itu kudu sak kongkwa. Ya sim, dari enten tege pamajikan orang meureun butuh komo ayeuna yang harapan lebaran. Kudu neangan pagawean. Ya tuh, Kang Nyonyo jadi kurangnya kadang sok mikir pausahaan parkir kieu. Sugan kan ari Kang Nyonyo mah loba. Loba kurang bos naon. Justru kieu, walaupun orang resep nguseup, hobi nguseup teu naon, penting berarti orang kudu neangan kewajiban anu jadi salaki ya teu. Kan gawe naon teh mah neangan pagawean. Seueur aing dicacarekanan wae, ngomong wae pamajikan. Nya, mana ge nya? Pemajikan bro. Gak aktif gitu ya. Terus makanya istilahnya kia orang mah ngusuk tapi nu bari neangan pagawean dagang naon we bener teh ayeuna misalkan ente dagang kolak naon gorengan ke Bener. teh itu yang penting mah budak we jeung pamajikan ngalehan ulah nyampe ka naon ayeuna urang santai-santai wae. Apa sih? Ya, aku mah pada naros dah ke akang. Ya, dengek kan atuh ye. Sosok gogolosoran gitu. Ai kamari teh bener bisnis ayam. Bener. Bisnis ayam Kemana? ke pasar jeung Mang Nyonyo. Bejakeun bener bisnis hayam. Tapi kan cek pamajikan didinya cenah bisnis HP. Bisnis HP ini. HP hayam. Maksud si Kosim hayam. Hayam si Kosim mah Hayam HP. hayamnya. HP jeung ayam. Hayam. Bisnis hayam maksudnya teh cenah. Jadi ieu nu ieu nah nu tarik Si na mah ieu ya keur laka mah. Liur sih mah. Hayam. 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 Hayam ngaranna si HP-nya Sim. Hayam ngaranna si HP. Geus bener. Bener. Aja mah gara dewa dulu engkol ya. Bener. Kamali mah nya bulan puasa ngabohong ari Tuh, eueuh. kan. Keun ya. Lamun ngabarohong tarapetnya. Naon dapat rezeki mah heuh. Siki na rapet. Nya eta. Soak aing geus mun. Mana jelema teh nya dititah teh besok unggal-unggal sekoba alasan pisan buah-buah nyimpang di siksa renyo dan kudu disusul ieu mana jelema teh tuman. Itu sih, jadi kan nanti Kuninganan, paingankun. Kita tadi ditutungguan, tungan ieu teh kita ka warung sama libat nyamuk. Hayu buru ieu. naon teh? Pasti da mentok di dieu. Mentok di dieu da sarwana. Hayu buru ieu. Dititah mentok nyamuk. Yo, hayu buru ieu. Tuh si kasih pokokan dasar. Kita meureun teh tadi teh yang bari nyamuk pamajikan ngobrol di dia uplak. Nyaho pamajikanna sakitu galak. Ya, semua. Sok kesel da godog salaki teh dititah-titah tadinya neangan bat nyamuk mun teh disusul mah kalah kang ngejedog we ngobrol kateun kang nyok deui asal saruan dari barohong. Ya Allah ya Rabbi, titah tadi dadagoan meuli bat nyamuk mana bat nyamuk disusul kalah kang ngobrol ayeuna mana bat nyamukna Pokok deui meuli naon? meuli bat nyamuk kosi. Astagfirullahaladzim. Urus ya. Dasar kita melibat nyamuk bolak-balik we naon di naon deui poho di nya heueuh teu poho kumaha ngobrol we ka dieu ngobrol hasilna dasar